Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di acara Babadung Kuping AE Channel. Ngalajengkeun perterusan anu kahiji, sakumaha pentingna ilmu jadi kangge kahirupan sangat penting. Perterusanana kumaha carana supaya urang kenging ilmu. Sabab nyalika urang hoyong hiji perkara biasa na eta teh aya carana supaya urang ngengingkeun eta perkara. Diibaratkeun urang mun hoyong lauk seueur carana, aya alatna. Carana diantawisna bade meser ka pasar, bade urang teh ka balong atanapi ka walungan, kumaha we carana asal urang kenging lauk. Tah sabada urang terang carana aya alatna pikeun ngalalauk. Lamun ka pasar mah meureun ku artos, lamun ka balong mah meureun ka walungan tiasa ku useup, tiasa ku heurap, bahkan nu gaduh keahlian mah tiasa ngangge panangan di obeng. Nya kitu di ilmu. Urang sabada paham pentingna ilmu kangge kahirupan, hiji urang kedah terang sarana kangge nutut ilmu. Nah di majelis taklim atanapi di nusanesna di antawisna tiasa. Tapi nu langkung uninga nu kedah urang paham aya alat kangge urang supaya kenging ilmu. Sabab sakumaha seueurna lauk di pasar, lauk di balong jeung di walungan, urang teu gaduh alatna atanapi teu ngangge alatna moal kekengingan kana nu ku urang dimaksad. Ilmu sami mantakna dina sapalih ayat dijelaskeun ku Allah ya. Allah teh maparin ngresakeun jeung nakdirkeun ka urang salaku manusia teh la ta'lamuna syai'an, hartosna teu terang naon-naon, alias bodoh ya. Sabab bodoh Allah teh piwarang urang supaya kenging ilmu. Mantakna Allah teh maparin bekal atanapi alat pikeun urang kenging ilmu. Mantak bahasana waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Di antawis alatna anu ku Allah dipaparin ka urang kangge supaya kenging ilmu, Allah ngajadikeun as-sam'a cepil jeung pangdanguna, wal absara panon jeung pangningalina, bahkan nu katiluna hate jeung pangrasana. Eta modal awal nu ku Allah dipaparinkeun ka manusia. Saha jalmi nu tiasa ngamangpaatkeunana, insyaallah eta jalmi bakal kenging ilmu ya. Pamungkas ya, sabada urang paham pentingna ilmu kangge kahirupan jeung urang kedah paham deui kumaha cara supaya urang kenging ilmu jeung alat naon wae nu kedah digunakeun ya. Sakitu wae, mudah-mudahan janten kamangpaatan khususna kangge simkuring umumna kangge urang samudayana. Bilih aya biasa tambihan atanapi koreksi atanapi pertarosan tiasa komen dina komentar, insyaallah di kapayuna bakal dibahas ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.